Keseruan gotong royong musola lanjut daharna daging kurban. Nah, jadi caritananya barudak di aing mah ieu poean Idul Adha tetep ayakeun gotong royong musola tah pembangunan musola tapi tinggal nyaeur. Berhubung menang daging kurban cenah ge biasa namanya isi mencit embe teh dak heunya sok dibagi-bagi teh ka unggal imah tapi ieu mah nu kuari dipanggang di tempat bae saha anu gotong royong saha anu ngadahar. Tah berhubung di dia aing mah telok ngadahar daging embe nyah di dia ge aing mah nyieun bumbu bae. Kira-kira daria beuki tah henteu ika daging embe tah deuleudaknya menarik beh pokona mah tapi aing mah kunaon buah heueuh henteu hayang teh japcik aing mah bau. Deuleuh tah ieu olahan ieuna ge tulang talengna beuh pokona mah menggoda atuh heuh disanguan haneut pan meureun doangna ge ngeunah ngeun teh nya aing mah can nyurak ngasaan ieu tah deuleuh nya ieu di dia ge mulai dahar segitu banyakna segitu lobana pan seru ai lolobaan kadoang kieu mah. Jeung deui pan ieu bapa-bapa mungkuna mah mantas cape nya nyaeuran musolah teh atuh heueuh disuguhan pan ku daging embe pan ngeunah mirasa doangna ge mari rasaeun deuleuh tah kuatkeun teu kabagian tempat di dia ge ngaleuy ya.